nutup tambang ilegal. Nah, keberanian Pak Deddy Mulyadi nya salah satu nah ya numawi abdi mah selalu ngepen ka Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Gubernur lain mah teu beraninya nutup tambang ilegal da setidaknya meureun tetep nu namina pengusaha mah upami aya kong kalingkong maka para pejabatnya masukanana ageung lah gitu. Pak Deddy Mulyadi mah kumargi katingali tujuanana ya hoyong melestarikan alam supados keberlangsungan warga Jawa Barat tetap berlangsung, kahirupanana alamna tetap terjaga. Anjeunna wantun nutup tambang ilegal nu aya di bawah kaki Gunung Galunggung. Anu pada uninga nu gaduhna oge geuningnya mau disebutkeun namina ku abdi lah. Saurna mah tos ditahan oge. Tah, ku aya kebenaran eta ieu teh nandakeun bahwa pemimpin Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi hoyong ngajagi alam nu aya di Jawa Barat khususnya nu di Tasikmalaya. Soalna Gunung Galunggung teh bituna kapukul tahun 82 duit kaina teh acan bitu deui. Tah ayeuna kondisi kawahna atos kasaeur margi tos aya longsor anu luasna kirang langkung 32 hektar saurna teh. Janten kawahna tos hampir 2/3 katutup. Tapi kantos ningali ka ditu kan di tengahna teh aya sejenis pipanya. Tah upami pipa eta katutup anu ngaluarkeun udara tina lebet kawah eta luka bade kumaha sauna kaayaan Gunung Galunggung. Janten urang warga Tasikmalaya kada hati-hati margi tiasa wae sawaktos-waktos Gunung Galunggung meletus deui. Tah upami meletus mah tangtos ka urang oge imbasna sementawis salami sataun mah tangtos ayanya mung kadituna tetep dimangpaatkeun di seueur deui keusik. Tah engke anu ngamanfaatkeunana eta keusik tangtosna oge para pengusaha anu ngagaduhan modal. Tah kapungurewe waktos bitu tahun 82 duit ayeuna keusik Galunggung teh masih bermanfaat sae kualitasna. Tapi tetep anu menikmatina anu para garaduh modal eta. Mawi duit kadang ayeuna nu beunghar makin beunghar, anu ripuh makin ripuh, alam ruksak. Ketika engke alam ruksak, banjir bandang tetep kabagean sadayana anu caket mah. Tah ku ayeuna kitu mudah-mudahan Bapak Gubernur Jawa Barat konsisten istiqomah negakeun aturan ulah sampaikeun ka tiasa disuap